Kita boga duit teh anjing. Cing, coba dimana duit euy. Capek. Milik mati mana we euy. Alhamdulillah. Kenaon cil? Aing nyangan duit ding. Jangan duit. Aing teh boga duit. Hiji-hijina murah beureun. Sabaraha? 100. Eta duit najang naon cil? Aing ketitipan kita beli martabak ku nenek aing. Benar nu maneh? Heeh. Aing Ya tuh. di mana yuk? Di dieu ye. Aduh, alhamdulillah tuh. Nuhun atuh nya. Heeh, siap. Kepanggih ku mana ding. Heeh. Nuhun ding. Siap. Aing duit sakit-sakit puna. Cil, tas di bala mana? Geus di ditu. Tenempan duit. Duit. Lu cepet gerak anjing. Duh, aing teu nempokin. Coba. Nu maneh murag? Aduh, coba jeung dahar aing deui. Duh, aing sok aya wae atuh. Ek meuli keju, ek meuli naon aing. Coba berikan ke itu. Hah? Coba jangan ke itu tuh. Nempuanan teu? Ah, itu aing teh apal. Coba jangan. Lamun kapanggih di bala ditu nya. Ka urang teh nya. Siap. 100 pokona mah. Salembar. Coba ka tiap bulan itu. Meuli beas aing. Duh, sisa meureun duit teh. Khawatir euy. Hah, euy aing ge butuh. Coba beli beas aing ge. Nya. Duit keur cepet-cepet nya. Ding. Tenempan duit, Ding. Duit. Duit. Duit di mana? Oh, leungit nah di mana sih mah tuh nyoteuing. Sabaraha? Capek tadi tak aing teh lewat dieu tah. Ah, aing geus nepi warung gerak meuli beasna. Eueuh duitna teh. Tadi jalan ke belah itu. Eta kadinya tah lalu tangka kaduka ditu. Ku si Acil. Si Acil kumaha? Tadi aing kapanggil ku aing duit tanya. Terus? Si Kevin teh. Kenaon cai teh manehna teh kikian yeuh. Aing keur nyangan duit cenah. 100. 100. Duit aing, ka mana si Acilna? Kan itu. Ah, bieu ge panggil jeung aing dibelinya. Tuh. Goblok ngipu ka aing. Cil, Cil. Pieu. Cil. Duit aing ka dieu nya. Duit aing. Cil. Aduh, nikmatna ieu pas ngadahar liwat ieu tumbuh. Kabar apa, Sal? Untuk nih sarungguan babaturannya. Kami Iya, kana minta duit. murah tuh Pak. Tak korek tuh anggeuskeun heula sampai tak teh langsung dibere ya sok. Tajung. Anggeuskeun heula tuh. Oh, eta ieu na teh sakeudeungna tuh ulin wae segala. Di bulan seberapa? Gocap tah tuh sampai tak. Gocap. Heeh. Aing mah. Eta ge jeung meuli kopi tadi nama bapak teh mau duit ke kebon mah. Turun tadi nama. Baik atuh lah. Da sia kitu we duitna hayang gawe teu purun kehed teh. Aing mah hayang duit, kudu gawe heula. Aku mah aing mah itu jiga batur. Ka duit langsung dibere tuh kudu gawe heula. Mah atuh sarung gua nya. Aing. Capek deui we. Kira minta duit eta teh ka karage. Komo lamun aing minta motor meureun. Kudu naon aing? Minta duit we kudu ngored. Hayang motor kudu naon? Capek aing mah. Purun-purun teuing kumaha ieu. Kenaon sah? Hah? Kenaon? Keur kieu wae ding. Ngored. Ih, sia, ditetehankeun ku bapak aing. Jangan naik naon. Aing teh Nita. boga hutang. Nitah ngored cenah diburuhan. Wah, lu bener sih mah. Eta bener kunaon ieu kalah nitah ka aing. Bener rek diburuan. Yakin eta teh? Yakin sih mah diteteangan. Kalau kan nitah ka urang ya. Tuluykeun ya bisa rek mah. Rek anjing. Tinggal penta wae ka bapak urang da tadi ngomongna cenah lamun aya si Oding mah titah ku si Oding. Heeh, Heula nya. heeh. Urang ka di heula nya. Lumayan. Jangan kepet nguseup. Ya aing burung sabaraha ieu. Kudu ada dipercepat ieu.
Bisa. Bang. Iya guys, Tas di mana sih nih? tinggal buruhnya bang. Buruh naon kat? Nah nyebutkan buruh naon. Buruh ngoret tuh di situ nah. Nah sahanu ni tangorek kasia. Aing menita sote kasih paisa. Ih pancen cik si Isal. Pangoredkeun tadi neneangan cenaik di buruhan. Pangored ke naon sia hulu aing menita sote si Isa minta duit di koren ku aing dibere geus 50.000. Tek nguseup cenah. Aku mahapan si Isal nu nitana teh engke dibayar cenah. Sia deui gublah gebloh atuh nita sote aing kasih paisal. Geus dibere duit na 50.000 si Isal ku aing. Lah, tayang nyawanya. Kudu dibayar anjing. Aing geus sapetak itu geus beres aku mah. Nah saha anu nita mereka sia kunyu. Teuing teu apalah. Aku mah aing geus capek-capek ngored. Teu dibayarnya. Aing mah teu nita ngored ka sia na geuning teh. Pan heueuh si Isal nu nitana. Heuh penta ka si Isa anjing buruhna lah ka aing. Ah, embung. Mana sok? Sok naon bebal? Nya buruhna nah. Nah saha anu nita ngored ka sia cek aing teh. Aku mah. Nah aku mah sia nari sia aing nita ngored ka sia. Keun aku mapan cek si Isal ge cek abang cenah. Si Isa kena aing nita sote si Isa ku aing cabok sia. Ih, aing menta buruh ngoren kalau kayak dicabok. Nah saha anu nita ngored ka sia cek aing teh. Pan heueuh cek si Isal cenah Bang Doy neangan nitah ngored cenah. Heuh pentana ka si Isa ku aing si buruhan 50 aing sia. Aing diketik sia. Ka aing lah keuna. Terus kumaha ieu? Masya teuing aing mah teu ditangor ka sia. Edan sugan. Didinya nu edan. Sia ked. Tanya Anjing teh mun lain kolot kok aing jak broda. Ongko si Faisal aram jadah. Nipu ka aing. Blog. Oding, si Faisal ka mana? Teuing Bang. Lila kene eta bantuan dengan manuk aing ya aduh anjing teh geus aya nu nawar manuk. Lila pan ieu keur ngumbah heula nah kumaha. Lamun si Faisal sih ka tukang atunya. Heeh. Goblok teh. Aing manuk geus aya nu nawar geus ngadepean ngelipas ka mana. Ucup. Bantuan ngalah manuk aing. Alaman kumaha wa? Manuk aing teh kamari teh anu titiran teh ya geus aya nu ngadepean dibeli 500.000 ka aing geus depean 200. Aing manukna teh hiber. Hiberna ka mana wa? Karu hiber tadi le molong tadi le kandangna ieu. Ka dieu ye kamari tidak teu jauh kuluntang kulinting. Haruh, kumaha ngalana tua da bisa hiber manukna Heuh lamun ka dieu le manukna sia naik. Ya, Ayo. pipir di dieu. Ayolah. Aing lamun teu kapanggih teh aing kudu 300 deui lapur, aing kudu ngagantian meureun 200. Aing na kamana ieu manuk teh nya? Aya Cup. Wah, di dia ya aing mah gelober ka ditu wa. Mana Cup? Iya wa, ka ditu tua. Iya wa. Iya wa ka dieu wa. Itu mah Japati kehead ari sia teu gadeudeuleuan atuh. Halo. Cucuk. Tuh kali itu kalade kana jengkol ya. Bari asong-asong ieu bari. Kukur gitu sok. Halo. Mohon. Di dieu di bumi manuk leupas. Wah, di dia wa. Mana itu? Ya, wa, ya. Sakedap. Sakedap kela. Mana? Tuh di pucuk wa tuh.
Eta mah manuk piit atuh ari sia. Lain eta bujur wa. Eta bujur. Titiran cek aing teh. Bener wa itu. Manuk piit eta mah ari sia. Titiran. Heuh. Aduh. Sur kututut. Tak ye. Sur kututut. Sur kututut. Kira aing sakedeungnya. Sok lah. Hah, aing kalah pusing dengan manuk dan manuk bukan jang-jang tuh. Aduh. Aduh telepon. Halo. Oh, un iya atas. Terus beres dah. Un kira ya nuju micen heula cai kotor ka dia ya. Un sakedap da ieu ya pan cai kotor hungkul da ieu mah. Sakedap. Un pan ieu. Meni kotor pisan caina geuning. Caina goblok teh sia teh nya. Sia teh tuh ndalawan Nah, atuh kakak cicing di dinya. Sia punyuk. Hampura bang. Hampura bebal sia kitu kunyuk teh lah aing jadi barasa sia teh. Naon wa? Benang wa manuk wa. Benang banget sia kitu aing tuh di banjur ku si Oding lah kehet teh. Kalau babasihan kitu atuh. Saroding kunyuk teh. Aya manukna? Ditu enak piit. Kehet teh nya. Jadi barasa aing.